Manten yang menjelaskan kumaha tata cara tayamum anu leres. Dan pertama tayamum teh taharatul darurat. Tayamum teh susuci anu darurat bisa digunakan nalika orang darurat. Karena punten saalit ya. Tayamum bisa digunakan nalika orang misalkan salah satu nanti alasan nanti lipak badil ma karena orang sepi na cai daya cai baik daya cai karena hisi atau daya caina karena syar'i. Daya caina karena emang bener daya cai atau cai maya nanti bisa digunakan karena naon lima rodin karena gering anu parna sehingga ta gering teh geus menang vonis di dokter atau saran di dokter ulah nyobang cai, maka didinya wudu ulah gunakan cai tapi gunakan wae atau napi gantian wae atau wudu ku tayamum atau cai maya kan saeutik utamakeun we jang minum jang masak wudu makan gantian ku tayamum. Kumaha carana tayamum anu laras? Pertama carana tayamum mung dua anggotanya. Pertama orang nyiapkeun heula debuna anu suci nya teu kudu seueur sendok tapi 2 sendok simpen dina tempatna bae ditempatkeun dina nyiru atau dina lantai bisa nya jadinya. Terus ku urang dinya dicanak ditapelkeun karena naon tah karena debu tadi nu geus disiapkeun tapalkeun sabada kitu ku urang keprukeun dikeprukeun karena naon ngarah ieu debu anu badagna yang murag bar gitu mungkin orang rewoknya ulah ti karewok sabadana kitu. Pertama orang nibakeun niat di dieu. Pertama ieu tos dipukul dibuang ieu sisana anu lembutna berarti debu teh tah napal darangan urang dikadiekeun. Carana seperti kieu. Di dieu niat lamun talafudna nawaitu tayammuma li istibahatis salat. Lamun tayamum keur kanggo migawe salat. Lamun tayamum keur maca Quran beda deui nawaitu tayammuma li qiraatil Quran. Lamun tayamum karena arek naon wae niatna oge dirubah kitu tayamum mah. Contohkeun keur salat. Keur ya punten ieu tayamum teh keur migawe salat, suci keur migawe salat. Seperti di dieu nawaitu tayammum li istibahatis sholati lillahi ta'ala. Nah teh niat abdi tayamum karena murih wenang salat fardu karena Allah. Sabadana kieu maka urang ditarik ka dieu taneme di dieu ku urang diiderkeun. Beres tah hiji. Kita hiji seperti gitu. Nu kadua wajib orang nyanak deui debuna. Teu meunang digunakeun we eta walaupun tangan orang masih aya gini. Debuna nyanak deui nu anyar. Set urang buang keprukeun di urang. Sabadana kitu kieu tah. Anu pertama ku urang diusap teh tangan kanan. Berarti anu ngusap tangan kiri.
carana seperti kieu, kaifiatna seperti kieu. Ieu tongong dampal panangan anu kanan ditutup ku beuteung dampal panangan anu kiri. Nutupna sing katutup ujungna seperti kieu tah. Ulah kieu. Sabab lamun kieu tah anu ieuna anu teu katutupan ku ieu moal ka usap. Tah kieu sabada kieu ditarik ka dieu set. Hati-hati ya jempolna ulah adek. Sabada kitu dibalikeun ieu tangan urang kabeh kana beuteungna. Terus ditarik ka dieu, hati-hati jempolna ulah adek. Tah sabada kieu urang dibalikeun set. Tuh. Dampalna anu ieu entong waka kajeng ulah waka diango sabab jangan anu ieu. Terus kieu sami set ka dieu jempol. Sabada kitu balikeun ka dieu set. Jempol gunana keur naon? Keur anu ieu. Sabada kitu dikiekeun. Beres. Eta tata cara dina tayamum anu laras seperti gitu. Mudah-mudahan masing manfaat khusus ka anu naros oge umumna kanggo sawae saupamina ieu diraos atanapi manawi ieu manfaat, mudah-mudahan tiasa diango oge dimanfaatkeun. Oge sakali deui saupamina anu naros mangga tiasa di sampaikan ngalangkungan nomor anu tos dicantumkan di handap ya. Insyaallah sim abdi bade ngawalar sesuai sineurang keilmuan sim abdi. Rupina sakitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.